Cem, Ari Majar teh boga boga bos bager banget nyeuna nya Beunghar. Buru-buru bager mood. Beunghar beunghar eta bos aing teh. Duitna mah kot pebalatak di para. Aya mah ngana 700 miliar mah eta teh duitna bener mood. Teh teh duit kabeh. Duit kabeh. Buset. Cuman meditna kabina-bina eta bos. Bener aing. Nah, aing boga ide Cem. Naon kumaha? Urang heureuyan bos ieu. Tah, Kumaha? emang aing emang rencanana geus dileng ngeureun banget eta bos aing bener. Heeh. Soalnya aing kamari aing kecewa mah. Aing keur ulin, pada aing keur ulin jeung awewe. Heeh. Kabeakan bensin aing minjem duit kok teu dibere eta. Teu Teu dibere. dibere eta. Mending lamun teu Kebangetan Cem lamun eta mah. mending lamun Boga bos bos. teu boga duit mah nya. Heeh. Duit mah pabalatak eta di para. Heeh. Aing kumaha teh caranya? Song jailan wae Kayaknya suganya. urang heureuyan wae. Boga nomorna lain. Aya aing nomerna. Urang telepon ieu, aing ngaku-ngaku ieu. Ngaku-ngaku aing boga rental mobil kayak aing ka Terus manehna. terus aing ngarental gitu. Heuh, sia nu ngarental ke aing ditelepon, aing nagih ka manehna gitu. Oh, jadi siat bisa nagih seakan-akan ka bos aing gitu Heeh, kemarin. gitu, heeh. Abis mayat aya tanggung jawabna kitu ka anak buah. Nah, kira-kira kan berapa duit ya kira-kira? Soalnya main duitnya loba, Ulah ulah gede ulah tanggung-tanggung. gede teuing, 300 juta wae na mah. 300 juta 300 juta wae. Heuh, berarti anggaplah 50 juta naseker ke manehna heeh. berarti 2,5 tah. Tah ke dua minta 2,5 mah ka manehna gitu. Geus sia pura-purana boga duit 50 juta mah jeung keur nambahanana. Heeh, 250 juta song bagi dua Bang bagi dua. Tenang heeh. bener. Nomorna. Telepon Heeh. saya. Kasaha atuh ieu teh jeung modal yang nginjem heula dah. Aduh, ampun deng. Oh, bener ya. Ka Mang Iing sugannya. Majar cenah Mang Iing kamari cenah. Keur lancar cenah usahana. Ilok diinjem 3 miliar atuh. Henteu merekeun. Apaleun da mah ge da. Ari diinjem ku Ogut mah pasti mere wae da kitu teh mah. Geuning urang jajal ye urang WA ye. Urang telepon heula. Yes. Bener senjai lah bos kos gitu mah. Jadi angkat ya. Telepon heula ye Mang Iing na ye. Aduh, wah, saya geus nelpon ti heula ieu nomor baru. Karena kerek nelpon Mang Iing ieu teh. Halo, Halo. siapa ini? Halo, Pak. Perkenalkan, ini nama saya Budi. Saya dari rental mobil. Hah? Dari rental mobil. Saya mah mau ngerental mobil ini, Pak. Iya, walaupun nggak ngerental mobil saya udah banyak, ngapain harus ngerental? Bukan begitu, Pak. Ini atas nama Sulaiman. Atas nama Sulaiman. Eh, Beliau merental mobil ke saya. Apakah Bapak kerabatnya atau ada hubungan apa sama Sulaiman? Nggak, ini saya bosnya. Bosnya Sulaiman. Oh, Bapak bosnya Sulaiman. Emang ada apa ya, Pak, dengan Sulaiman? Jadi begini, Pak. Sulaiman itu eh, meminjam mobil saya sudah 3 bulan. Tapi dia belum ada kabar nih. Oh, udah 3 bulan rental mobil nggak dibalikin. Apakah Bapak bertemu Sulaiman? Enggak, Pak, saya nggak ketemu ini. Udah hampir 1 bulan ini juga saya nggak ketemu sama Sulaiman. Oh, sudah 1 bulan ya Pak, belum ketemu. Ini bagaimana ya Pak? Memang biasanya Bapak suka ini apa namanya? Ya suka bareng-bareng sama Sulaiman apa gimana? Lah iya, biasanya mah bantu-bantu saya, kan dia anak buah saya. Jadi dulu Bapak Sulaiman ini mencantumkan kontak Iya, Bapak iya, iya, ini iya, iya, sebagai iya, kontak iya. darurat. Oh, berarti menghubungi yang kontak yang ada di situ ya. Oh, dulu Mencantumkan pakai kontak Bapak. masukin kontak saya, nomor HP saya. Nah, di sini nomornya sudah tidak aktif. Maka dari itu saya
menelpon bapak dari kontak daruratnya. Suwe atuh ini si Sulaiman. Jadi Mobil apa ini? mobilnya itu bermerek Honda Jazz. Honda Jazz. Oh, pantesan dia kemarin tuh. Sebulan lebih kayaknya tuh. Lewat ke rumah saya, cuma dia bawa. Iya, ini kan namanya Honda Jazz warna kuning. Iya betul, warna kuning. Iya itu benar. Oh, ngerental udah 3 bulan. Waduh, 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 waduh. Iya Pak, sampai saat ini belum ada kabar. Oh ya udah Pak, nanti saya ini dulu ya, hubungi dulu orangnya ya. Nah di sini nomornya sudah tidak aktif. Waduh, bener-bener ini bocah. Iya nanti Bapak hubungin lagi ke saya ya, Aduh, kalau misalkan ada bener-bener ini kabar bocah. dari Sulaiman. Iya ya, nanti saya hubungin lagi ke Bapak ya. Iya ya, siap siap. Tunggu bentar ya Pak ya. Iya. Yuk. Goblok Isu Sulaiman. Jam. Beres ayeuna mah. Tempoya. Mualila oge nelpon ka aing ya. Pokoknya nelpon ka aing ya. Pantesan ke aing keur bare tuh nginjem duit 30 juta kabar deui. Goblok si Sulaiman. Padahal meureun pake ngarental mobil, meureun ngadeluk we meureun ngarental. Ya bi si Sulaiman ah. Kalau ngaberes Sulaiman ya. Main dihitungan ya. Tapi katilu nelpon main aja. 1, 2, 3. Bener. Kan nelpon kan ka aing kan. Angkat. Angkat Nah, ya. angkat ya. Bos Sarkim numpedit teh. Halo Sul. Halo bos. Aya naon bos? Di mana sih ya? Kurang keur di Bandung bos. Keur liburan bos di puncak. Buset. Liburan wae ya. Biasa di puncak liburan. Oh, atuh bos liburan. Sia ulang ngeunah-ngeunah wae liburan Sulaiman. Lah emang kunaon bos Sarkim? Kunaon kunaon. Kunaon bos? Kunaon eta nomor anu ti heula teh diaktifkeun. Nomor anu mana bos? Iye. Ganti gonta-ganti da eta meureunnan. Sia tadi kang rental mobil ka aing ngepel. Oh, heuh geus ganti eta mah nomor baheula tuh bos. Geus tila diblokir tradisional pulsa pan. Oh majar teh cenah geus 3 bulan sia ngarental mobil teh dibalikeun kunaon. Oh, hampura bos. Hampura euy, urang kapepet bos eta. Kapepet pisan, urang loba hutang. Ih. Goblok. Aina mana? Aina mobilnya di mana? Jadi kieu bos, urang kan keur minggu-minggu kamari teh kapepet hutang bos. Astagfirullahaladzim. Urang kan mau minjem ka bos geus pasti mulai bere meureun bos madit kitu. Tadi ya urang daek teh daek urang digadekeun mobilna bos. Bara duit sih digadekeunna. Teh gede iya bos digadekeun mah. Bang 300 juta. Hah? 300 juta. 300 juta. Goblok sia mah geuning. 300 juta bos. Leutik atuh ah. Sia mah. Pugu ngagalak ka aing eta tukang showroom. Ngomong naon cenah bos? Maju bae teh sia. Ka aing ge nu ti heula 30 juta sia teu ngagantian. Ya lain can ngagantian bos, can kagantian gitu, teu kagantian we eta mah. Heeh lamun teu dibalikeun eta tukang showroomna. Neangan sia pengen mun teu kapanggih ka imah aing er ku tatangga. Pajakeun aing kasus. Pugu mah sia nu kasus. Tuh kumaha tuh bos, da duit napan ayeuna mah geus eueuh gitu geus beak. Mah tuh. Ih, sia mah. Itu gablok duit sok hayang gaya-gayaan wae. Papan hari gaya mah penting beureun bos. Teu boga duit tuh ge bos. La ilaha illallah. Ampun sia mah. Geus ku aing ditambahan, saya boga bara duit. Teu boga duit tuh ge bos, da kumaha tuh hampura bos urang minta tulung ayeuna mah, tah bos.
Kurang cuman aya sisa 50 juta bos ya. Boga 50. Modal ugan atuh aing meureun loba teuing 250 nya aing nambahan nya. Kayaknya kumaha tuh bos sampura we ka sadea tuh minta tolong atuh untuk ka bos. Rada burung geuning ah. Oh, bos ge burung medit teh baheula. Enggeus, Oh, kumaha tuh bos? enggeus kayak ku aing tambahan. Oke, mah aing heula siana. Daripada aing era aing ku tetangga. Oh, siap. Ayo. Oh, siap bos. Ya mau balik pokoknya mah langsung kabaran. Maju macam-macam. Bos percaya bos mah ditambah balatak di parage. 700 miliar lain untuk kak wadahan ke. Punya loba aing duit ah. Wah, bro uruskeun heula ke penting kayak main. Siap, siap. Oh, orang damingan lah. Siap bos, siap, siap. Ayo, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bukan cek aja naon. Ngebuk saya tak main gawean paling eta. Main 250 juta. 250 lumayan. Bagi dua. Bagi dua.